wal muslimat rahimakumullah, lamun dijabarkeun penyakit paling hese cek Imam Ghazali horenganan penyakit aduh. Urang mah teu karasa tah aduh teh horeng penyakit. Aduh teh penyakit aduh. Sebab moal pati nyebut aduh lamun teu tersangkut di jero hate sesuatu. Sok geura ge. Ketika orang mencintai selain Allah, mencintai awak orang, ketika awak orang lecet, naon diucapkeun? Aduh. Cinta awak berarti. Ketika orang salesma nu diucapkeun? Aduh, berarti penyakit tah. Eta penyakit aduh teh ku cinta awak. Ketika orang make baju bagus, baju orang kakeceretan ku batur, cinta orang ka baju, nyebutna naon? Aduh, cinta baju. Ketika motor urang ieu keur dilempangkeun haju kasenggol ku batur, nyebutna naon? Aduh deui bae cinta motor. Ketika orang naik mobil, aju mobil orang remna blong. Aduh ge, aduh penyakit aduh. Masya Allah, teu katara ieu lamun lain ku Hujatul Islam Imam Ghazali moal katara. Masya Allah karim penyakit aduh teh orenganan eta teh penyakit itu terjangkit di setiap hati manusia. Ngan dijabarkeun we heula ku kula di ditu mah hazan, khauf dan lain sebagainya. Disimpulkeun ku Imam Ghazali aduh. Asa jelema menyebut aduh we, enggeus eta berarti berpenyakit. Nah, lamun urang boga kabogo, keur weujeunna urang cinta jasa, aju kabogo urang SMS. Kanda Haji Mamin sampai di sinilah. Aduh. Tawa aduh lagi gitu. Datang ke kiamat. Datang ke unggal manggih jelema. Aduh. Sakau teman sakau. Tah ieu lah penyakit aduh. Sok geraget. Setiap perkara anu kehilangan di diri urang, anu ku urang dicintai pasti aduh. Penyakit etalah anu kurang kudu dileugitkeun. Urang kehilangan jabatan, lamun urang cinta jabatan pasti aduh. Urang kehilangan kesehatan ketika urang cinta awak urang pasti aduh. Urang mencintai baju urang, kemudian baju urang rusak pasti aduh. Urang mencintai harta ketika harta urang rusak pasti aduh. Urang mencintai istri ketika pamajikan urang kabur pasti aduh. Urang mencintai anak ketika anak urang eueuh pasti aduh. Nah iyalah aduh teh horeng penyakit otakos kitu teh. Nah iyalah menjabarkan Imam Ghazali tina penyakit-penyakit nu bakal ngarusak karena keyakinan urang ka Gusti Allah adalah aduh. Guys, aya nu nanya tah murid Imam Ghazali, kira-kira carana kumaha sapoe ulah nyebut aduh bisa 3 bae nyebut aduh sapoe. Urang mah panunggal poe ya aduh loba jasa. Asal lempang ditanya, aduh. Ya saya kurang nyekelan beuteung, aduh, candar. Iki kuari ieu bangun geus teleukeun jam bae, aduh. Kiai tang saraduh ka kan. Ieu penyakit dasar siapa garoblog. Penyakit aduh kabeh. Ya Allah ya Rabb. Ya, tidak penyakit aduh eta lah mun kurang dileungitkeun setik bakal moal aya pertanyaan-pertanyaan jeung bakal moal aya aduh-aduhan sehingga jelema lamun cintana ka Allah hungkul dibere penyakit teh moal aduh-aduhan. Alhamdulillah ketika Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur emang nyebut aduh teu. Alhamdulillah ternyata secara zahir tersiksa horenganan di jero subur lah kapanggih jeung Allah. Ketika Kangjeng Nabi Yunus diasupkeun ka laut, dibalangkeun ka laut, dilegleg ku laut, kabeh ngajerit kapan jelema anu di kapal teh hae tah jelema secara mata kasat disiksa tapi ternyata horenganan di jero laut lah kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Ketika kitu naon ngaranna Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diusir, kemudian nyana munajat, kadeuleuna mah kapanasan, ternyata kapanggih jeung Gusti Allah. Santri kadeuleuna hina menurut mata kasat padahal mah di dieu Masya Allah kapanggih jeung tukang uduk. Ya kering. Indah luar biasa. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beda pandangan-pandangan, beda anu aya di hatena,
lamun batur nyaritakeun sekedar kemewahan-kemewahan dunia, tapi santri geus lain nyaritakeun kemewahan dunia hayang wauh jeung Allah, belah dieuna hayang wauh jeung Kangjeng Rasulullah, hayang wauh jeung para ulama salafus sholihin, hayang wauh jeung penuntun-penuntun anu bakal nyalametkeun ka Allah. Pos kitu pondok pesantren teh, maka pilih ku urang kuari, pilih mana pendidikan nu bisa nyalametkeun diri urang, nu bisa mawa kebahagiaan akhirat. Sing hade moal kebal hirup di alam dunia, harta ditinggalkeun, jabatan ditinggalkeun, kemewahan ditinggalkeun, tetapi nu hiji ye nu paling bahaya di mana di akhirat urang teu salamet. Maka balik deui ka Imam Ghazali tadi, sing hade loba kiai, loba masyarakat anu can wauh ka Allah ketika masuk majelis taklim, Masya Allah ceng jadinya horenganan jalan ke Allah teh ku syariat ku thariqah bakal datang ke hakikat. Ketika kiai datang ke istana membawa agama, pulang di istana ternyata agamana tinggalin di istana nu kabawa bingkisan. Nah iyalah sihada jeung sihada eta adalah ucapan-ucapan hujatul Islam, eta ucapan-ucapan jelema nu geus boga rasa. Lain saeutik jelema anu agamana gede dibawalah ke istana, masyaallah balik agamana tertunda di istana, nu dibawa hanya bingkisan-bingkisan. Nah ieu Habib Abdurrahman mah sakieu mah kuru-kuru ge kuatnya namanya. Nah, masyaallah karim, alhamdulillahirabbil alamin. Lamun urang nyaritakeun seputar ahli-ahli Allah, teu pernah anti ke pemerintah tetapi menasehati pemerintah, teu pernah anti karena dunia tapi dikelola dunia untuk syiar, teu pernah anti karena kemewahan tetapi lain berarti untuk menikmati untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun ku urang ieu lalakon Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus berestafet ka tabiin, terus ka sahabat tabiin, atba tabiin, terus datang ka ayeuna. Moal aya jelema anu manggul lamun teu boga tanaga. Ketika manehna manggul pasti diukur ku manehanana sakumaha panggulanana. Kuatna nyana 5 kilo, kuatna sakintal. Moal aya jelema anu saton dibawa lamun teu kuat tanagana. Kitu ge sarua syariat dititipkeun ku Gusti Allah, ka mana nu kuat, ka mana nu kuat, ka mana nu kuat. Kanyahoan kuat da jelema manggul ketika kadeuleu ku urang, wah pangguladana gede. Ketika urang ningali kagagahan jelema nu dititipan syariat atuh kakara kanyahoan, moal kanyahoan jelema gagahna lamun teu aya fitnah-fitnah, lamun teu aya tantangan-tantangan. Kangjeng Nabi hebatna, Kangjeng Nabi nyebarkeun agama melalui perang. Kitu keneh para sahabat, terus para aulia-aulia Allah kanyahoan gagahna eta di lapangan, kanyahoan hebatna tinju di ring, kanyahoan hebatna itu balap di sirkuit, kanyahoan hebatna kiai eta adalah ketika aya fitnah jeung tantangan. Kitu keneh pemerintah, kanyahoan ku urang hebatna pemerintah ketika loba tantangan jeung fitnah nyana siap untuk menopang, siap untuk manggul. Ieu mah kakarake kiaian haju nyana nanya teu ditembalan. Aing mau balik bae. Eta bagus kitu bagus, mending ulah jadi kiai eta bagus. Geus mending jadi tukang ojek bae. Bae tukang ojek bae teh naon. Tanda naon teh mah. Jadi kiai mah kudu tahan banting, dicarekan, diomongkeun. Ngariung teh diberkatan. Oh, siapa maju gitu baik kata. Nah iya, Masya Allah karim, gambaran-gambaran jelema hebat. Maka mual pati-pati di Indonesia dioyak-oyak, lamun teu garagah nu sabenerna mah. Tinggal kesatuan jeung persatuanna hungkul. Sebab nyaritakeun urang Amerika ge Indonesia adalah agamana gelede laluhur jeung kuat. Mantak seetik. Di negara batur mah, di negara batur geus dicuekeun, tapi di Indonesia Amerika teu bisa cuek. Kunaon sebabna? Sebab loba jelema gagah, kanyahoan gagahna iraha ieu. Hi atuh deuleukeun wae emang kumaha kitu. Parangsana. Gue para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang boga sejarah Indonesia begitu perang jeung Belanda lain lalagaan.
selalu ningali sejarah peperangan jeung Indonesia. Inggris gitu kene, Jepang gitu kene, Cina gitu kene. Nyana endap-endapan ka urang teh beusi aya kene. Inohong jeung kekuatan-kekuatan anu baheula. Mantak lalaunan keur diuji di Indonesia. Mantak ulama teu pernah ciut. Ketika aya naon-naon keur diuji berarti Indonesia. Ketika aya naon keur diuji berarti teu saeutik. Jam menteri ge loba nu arah Islam, jam MPR ge loba nu Islam, DPR pusat ge sarua bae. Adapun aya kafir eta mah hanya seni doang. Keur diuji coba hayang nyaho. Keur diuji ya di urang teh hayang nyaho coba kumaha coba kekuatan Indonesia. Ujung-ujung namangan ku kula moal dibejakeun inti nu terakhir nama rahasia. Nu terakhir nama rahasia, sangat rahasia. Eta jadi tek tah nu terakhir nama rahasia. Tenang, kalem mau dibejakeun. Wow, insyaallah. Sebab naon? Di urang dimensi naloba, dimensi zahir, dimensi batin, aya dimensi abtonul batin. Istimewa di Indonesia. Mantap orang luar negeri Yaman, orang Suriah, Baghdad, Turki pada datang ke Indonesia saat ini. Ada apa sih di Indonesia? Selain daripada didatang-datangkan ku yang terhormat presiden ke orang di Cina aya naon di urang teh. Ya diperhatikan aya potensi-potensi zahiran wa batinan. Anu kuari ku urang Indonesia teu kataliti, tapi ku urang luar negeri kataliti. Nah, nu mantap iya ending nama ku kula mau lagi ceritakeun. Tenang, kalem, tenang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula cukup setengah jam. Hiji doakeun mudah-mudahan abah kula dihampura dosana, ibu kula dihampura dosana, Haji Opang dihampura dosana, seluruh guru-guru orang dihampura dosana, muslimin muslimat nu geus marot dihampura dosana, dicaraangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang anu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar jeung tawakal. Terus orang menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Tur terakhir insyaallah minggu isuk kurang ngaji sakumaha biasa. Setelah eta nusok malam Salasa teu kudu ngaji tamang geus nu sejen-sejen mah usus-usus bae geus. Beusi aya nu hayang ngaji teu kudu malam Salasa jeung malam Jumat mah eta mah paranti nu geus tareh pararaeh. Karena kita malam Jumat malam Salasanya minggu mah masalah secara umum malam Salasa jeung malam Jumat mah model haji pendek geus afkir. Nah selanjutnya selesai doa teu kudu sasalaman ieu para kiai terus jeung bupati kasadayana ka ditu ka mana ka imah di dieu disadiakeun prasmanan di imah disadiakeun prasmanan. Alhamdulillah Pak Bupati mawa munding, Haji Mamin mau munding, Pak Haji Agus mau munding, teu kudu dicaritakeun gede jeung leutikna pokona mawa bae. Terus Haji non dan lain-lain Haji Pedi mah malah mawa ti dieu ka ditu kan nama. Ya kula bencit 10 insyaallah na ye nerangnan karena tertib supaya dalahar kabehan sanajan saetik lain deui ieu mah permasalahan. Sebab tadi Habibna ge ngimpi. Mantap kajen teh sacomot dua comot asal dahar bae bismillahan insyaallah dua comot teh seubeuh tilu teh coba 4. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakieu bae naon kitu ngaranna pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan. Doakeun pemimpin urang mudah-mudahan dibere kekuatan, dibere kasabaran jeung mudah-mudahan kondusif negara Tangerang tanpa aya ieu jeung itu sehingga urang nu ngarasakeun bisa ngeunaheun ngarasakeun ibadah dengan tentrem, ngaji dengan tentrem, digawe tani berbagai kegiatan urang dengan tala lentrem. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lan lamun ana iru alimatan bi ahkamillah iku kang weruh kalawan pirang-pirang hukum Allah. Kana laha syarafun maka ana ikut tetap gaduhe gaderu apa mulya dula dali kala sanapun mengkono mazkur minal badanil ladzi tawa alaiha wa kadzalika lanalika ya mengkono alimah bi ahkamillah in kanat namun ana ya ruh alimatan hamilatan li kitabillah iku kang uninga iku kang weruh tur kang nanggung kadoe kitabillah kana laha syarafu dzalik maka ana iku tetep kadaruh apa mulyane mangkono maka ana balikan dailah iku tetep kadoe ruh apa mulya apa syarafu dzalik mulyane mangkono magana lah ikut tetap gadue badan balikan deh ikut tetap gadue badan apa mulyane mangkono ruh bisa oke kia bayado magana ikut tetap gadue ruh apa mulyane mangkono alimah hamilah li kitabillah Suma amatul muslimin gari-gari umum suma amatul muminin. Ia mendek nyaritakeun mulyana wadah teh kumaha nu diwadahan. Patali ejeng kitu awak. Patali ejeng asbah yani awak urang mulya ku mulyana roh. Jadi kemuliaan awak tergantung kumaha nu diwadahanana nyaeta roh. Lamun kamari rohna maripat khosoh. Kenal jeung Allah atuh badanna ge mulya sesuai jeung kemuliaan rohna. Ciri nangke hirup jeung maotna bakal akur bae. Keur hirupna didatangan ku jelema geus maotna ge dizarahan. Lamun teu mah rohna teh nyahona kana hukum Allah hungkul, teu nyaho kana ilmu ma'rifat. Sakadar hukum-hukum Allah, pikih we geus sakitulah. Sakadar syariat atuh awak eta mulyana disesuaikeun jeung rohna. Berarti bogana kamulyaan syarafun duna zalik handapeun nu tadi. Namun nu tadi memboga ilmu batin, ilmu marifat, kuaringan syukur ilmuna, ilmu pikih doang. Ngan sakadar datang kadinya bae kemuliaanana, pikih bae. Sinarna sinar pikih bae. Engke ge nu nanyakeunana ngan syukur ilmu pikih bae, dek nanyakeun rukun wudu, masalah cai. Nu nanyakeun teh kitu bae rukun salat. Malah aya bae nu nanyakeun bangsa ilmu batin moal sebab janana ngan dakur sakitu. Geus kamuliaanna teh sakitu bae. Diukur kemuliaan awak ku kemuliaan ruh. Wa kadzalika in kanat kitu kana lamun roh teh nyahona ngan saukur hamilah li kitabillah. Maca Quran mah bisa, maca hadis mah bisa. Ngan lamun patali jeung hukum mah teu mampu. Lamun ngadengungkeun Al-Qur'an, hadis bisa tapi menciptakeun hukum, bahkan ngelola hukum. Nimbulkan hukum nu aya ge teu pati bisa sakitu bae atuh kamuliaanna ge engke sakitu bae. Jadi kemuliaan seseorang teh eta teh kumaha rohna sakitu bae. Geus diukur ku ruhna bae. Lantaran awak teh ngawadahan roh. Ieu ulah hese-hese. Ulah hese-hese sakitu bae. Ngan ke nu diwadahanana teh nu diwadahanana aya anu engke tembong zahir dina awak aya nu henteu tembong
ngan satu tembong nage engke nama bakal ka tembong bae kamurnian roh kabagusan roh bakal kadeuleu bae lantaran nyana aya dina gelas eta kan herang urang ieu gelas diwadahan susu kadeuleu ku batul susu teh jerona nu diwadahana kopi kanyahoan kapal api teh kajen kumaha ge kanyahoan nu diwadahana arak kanyahoan arak teh nu diwadahana teh ieu teh cai gitu manis kanyahoan nu diwadahana teh kanyahoan nu diwadahana cai aqua kanyahoan gelas teh herang awak teh kitu roh teh kanyahoan kete ieu mah diwadahana ku proposal kanyahoan roh proposal ieu mah kajen nu ieu rohna ieu mah roh fikih ieu mah roh tauhid ieu mah roh sufi ieu mah rohna teh roh moderat kajahoan jadi kajahoan tah roh urang teh nyambungna ka mana roh urang teh nyambungna ka mana roh jeung roh teh nyambung roh jeung roh nyambung arwah junudun mujannadah lamun rohna ieu adalah roh proposal jeung nu proposal teh nyaranya ngahariji tah ngarobrolnya lagi sing bisik-bisik geus kaluarjan usia geus sabaraha atuh aing ngajukeun nama pada hari teh 20 tapi kaluar nama 15 tapi di handap cokot deui nu aya nama 10 doang aing ge sarua ngobrol teh jantan kos kitu teh cak rohim aing mah teu kaluar-luar ngobrol kali itu dai jeung dai ngobrol Haji Pudolin nanya Aisyah sok dibasa bara duit weh tamat sana rahasia perusahaan ente sok aya nu tok mall puguh sok aya nu tok mall ayo si eta mah dibere gede aing mah nya kebelnya saeutik tolol eta kiai eta ngobrol teh teh jelema kos kara itu ge karobrol jeung bangsa deui polisi jeung polisi ngobrol polisi saya menang sakitan sabaraha yang sakitan ngan 2 aju bulan ieu aya jeung setoran eueuh lah dek ngipu bae si anu ku aing dikakalakeun ngobrol tukang bobogohan ngobrol jeung tukang bobogohan deui eta nu sok nyandung ngobrol jeung nu nyandung deui teu betaheun lamun teu ngobrol jeung nu teu nyandung teu betaheun roh teh emang lain kararitu tah roh teh kararitu tah nyara rambungna jeung eta guru jeung guru dia nyambung santri jeung santri sok santri ku hari titah ngobrol jeung pedagang mal nyambung santri titah ngobrol jeung ahli politik mal nyambung santri titah ngobrol jeung pejabat atuh teu nyambung mantak isinan santri mah isinan sabarana mah teu bisa ngobrol jeung pejabat teu jalan santri mah ngobrol jeung pengusaha teu jalan santri mah ngobrol jeung satu santri mah ngobrol paling muludan ieu mah urang diberena ngan ceramah BU berkata seul beteung santri teh we kuari mah jadi ngalobakeun bacot daripada congcot jadi eta ceramah tuh wah ceramah suga dibere berkat henteu geus bae jadi panitia ge henteu nyieun berkat duit mah aya di kantongan lumayan cakian babagi panitia mulut jeung panitia deh ribut geus beres muludan teh ribut aya nu teu kabagian ribut eta teh kumaha tah karobrol karar itu beta roh jeung roh mentak nu makrifat ngobrol jeung nu makrifat teh nu makrifat ngobrol jeung nu makrifat tah ngobrol di dukun jeung dukun deui dukun jeung dukun cek dukun teh Aisyah make cincin sabar opat aja iya lagi kos gitu bae ngobrol jeung tukang make cincin deh bae sarua tah iyalah jadi ge kurang gak nyawan nu mantak seukeut ahli tasawuf mah ahli tasawuf mah seukeut rak sakieu geus kabaca rak sakitu lantaran murni batinna kanyawan ieu mah semet sakitu jadi okos tuh sombong kena henteu padahal mah eta mah mun carak mobil mah kuari mah otomatis eta naon karana matic jadi langsung asal pencet hirup kabeh mun paeh kabeh
kos gitu jadi kayawan ada gerak-gerik jelema teh kayawan sebab wadah teh ku banu di wadah datang kadinya madak nyahoeun min jumlati waliin min auliyaillah si eta mah kiai teh lain wali min jumlati sholihin paling ge kanyahoan mun keur ditokmolkeun teh lantaran kadeuleu wadah teh nu di wadahanna kadeuleu teh da iyalah jadi lamun maripat ka Allah nyaho kana rahasia atuh mulia awakna di mana bae jadi udag-udag lamun nu di wadahanna ieu hayang kawin berangda nu udag-udagna teu neureun di mana bae ge emang matana ge kanu kitu bae aju channel-channelna ge geus neunden diunggal lembur di mana aya jahe bebe jaga aing atuh kitu bae terus hubunganna teh perkawinan malulu pernyandungan malulu eta kos gitu lamun nya honangan saukur kada hukum fikih atuh fikih jeung ahli fikih deui nya teh nu didiskusikeun teh fikih malulu fikih haram ya halal ya makruh ya sunah ya sahih ya fasid kitu bae terus teh eureun-eureun eta lamun anu gitu rohna teh ngan saukur ngaluarkeun huruf doang tajwid ahli qiraat datang ka tajwid doang atuh nya ngobrolna di dinya bae deh kumaha ngaran ikhfa, kumaha ngaran gunnah, kumaha ngaran iklab, kumaha ngaran qalqalah, terus kumaha ngaran gunnah. Tuh terus bae kos kitu bae nu diobrolkeun teh. Mana shad, mana dhad. Aju cak muridna ulah kenceng teh nyebut shadna, ieu mah keur puasa. Kunaon emang besi paeh bentek. Udah diomongkeun teh karar itu bae tah. Jadi sama makom ngobrol teh. Nyata roh nu ngobrol teh roh lurah ngobrol jeung lurah pasti ngobrolkeunana SPPT biasanya nu diobrolkeun SPPT tanah nu itu mah geus dijual urang jual deui yuk lurah tah ngobrol kos kitu bae terus tah eta roh teh ngobrol nu mantak dengekeun jelema mah obrolanana eta teh batinna kos kitu sakali dua kali batinna kos kitu geus kajahoan ku urang jadi geus asal kadege ngobrolna nu kaluarna eta berarti batin. Tah ahli Allah mah moal aya ngobrolkeun dunya pasti ngobrolkeunana ngobrolkeun akhirat. Aya cenah di lembur ge ngobrolkeun akhirat bae tapi eta mah akibat tina frustasi. Tuh masalah. Memehna mah kumaha bae ngan carang jadi nu tina frustasi. Di gok naon nu diobrolkeun eta eusina tah. Eta eusina. Aya jelema make udeng-udeng make jubah sesungitan rapi sorban gede pas ngobrol ngalengis kumanya kiai cenah naon ayo wiridanana supaya dunia dararatan ih jubah tinggal jubah ya sorban tinggal sorban orang batin mah ieu kos kitu tah aya jelema rudin pakaianna goreng datang kiai kula lah kalau mah geus bosen di dunia kunaon tuh bosen teh embung teh naon rugi mah lulu dagang ayo segera yang ibadah we lah dunia ieu jadi di omonganna teh geus kanyawan teh ruh kos kitu teh ruh teh kos kitu teh jadi geus kanyawan tah digerak-gerik jelema jadi jubah tinggal jubah orang rohna mah roh dunia ya Rudin tinggal Rudin orang roh nama roh akhirat pengusaha tinggal pengusaha rohna ya roh dunia roh akhirat polisi tinggal polisi ya roh dunia roh akhirat terus baik kitu bae tah kitu bae jadi kajawan teu kaliru kajen ku kumaha ge ngan lamun balik ka asli nurani urang mah pan suci nurani urang teh suci teh Allah mimiti nyieun kolam enak nyieun lauhil mahfuz dijieun lah roh stok roh teh stok moal kaluar moal lambahan moal ngurang geus eueuh bangke bakalna ieu kiamat salila aya keneh moal waka kiamat mentak mun aya nu reuneuh keneh moal waka kiamat babaya budakan di dinya urang teh roh teh suci dan geus suci terus diturunkeun ka handap teh engke balik deui supaya suci deui tah ieu keur kuari aya di alam kholqi urang teh dedeleuan jeung ceuli dedengean jeung aambean eta lah nu ngahalangan kana kamurnian roh urang
Lamun urang bisa ngamurnikeun roh urang maka urang salamet, mun urang teu bisa ngamurnikeun roh urang cilaka. Takuari urang teh di alam neuleu, di alam ngadenge, di alam ngambe, di alam ragap hisi disebutna. Ketika urang teh ngadenge nu murni nurani teh terpanggil. Teu bisa henteu. Kajeun teuing tukang maksiat, tukang judi, tukang zina, nyana ngalamun tetep. Ngalamun tetep kena kemurnian rohanina, kemurnian batinna, nyana menilai sorangan. Ketika aya kiai nyana nganilai sorangan, ngomong sorangan, roh teh ngomong sorangan, itu si kiai bener tah henteu. Ke nyin pondok namanya ke, tapi aya merekan di hareupna yayasan. Cikana si asli tante nya kiaina sih. Ja kiai nu asli mah teu beukieun duit. Teu beukieun, paling ngaresepeun. Atuh ai bahasa beuki mah pan hewan teh mah. Saha kiai nu ngadaharan duit, cak pudoli jeuh. Paling ge cau bae. Berkat. Nyana ngomong sorangan. Tukang mabok ge ngomong sorangan. Tukang kitu judi ngomong sorangan di batin. Nah, kuari nyana keur cicing ge hareupeun imah liwat kiai. Kiai kos kitu ieu, batinna ngomong. Aya deui kiai ngomong. Nah, ieu mah rada deres. Aya kiai ahli Allah nu beneran, nyumput nyana. Embung kadela ieu mah. Sieun tah. Embung kadela, nyumput. Tak eta teh aya nu nyumput, aya nu nanya. Aya nu ngajebian sarua bae. Ngan batin mah teu bisa di bobodo. Mentak lamun nyana keur nyetel radio. Aya kiai anu 2 tak moal dipareuman radio. Lu gedekeun nyana. Aya kiai kena joget daobek kiai kos kitu ya. Nuradi ngomong. Begitu dah aya kiai letikeun kiai lewat letikeun. Aya kiai asli pareuman ke jero, dibawa ke jero. Tuh nyanana ya sikapnya na ye ieu keur carita ruhani. Begitu kapanggih jeung kiai bubudugulan bae tenang bae nyana ge teh kiai we ka mana HP dibawa biasa we henteu ieu dibere wani tah ka kiai kos itu teh. Yes, aya kiai itu weh isi nama teh ka kiai itu aing make celana ieu ke baju pendek dikeun isi keke mung aing mah tuh eri sikap padahal mah batinna mah sarua nya tukang judi tapi make kopiah rapi make baju piyama hayang disebut suci cek teh teh nyahoun meureun terus rapi ku sakitu ge geus nandakeun eta teh kaca mantak al mukmin miratul mukmin mundina carita syariat sakumaha nu biasa tapi lamun dina bahasa tarekat al mukmin miratul mukmin teh deuleu diri batur lain deuleu diri kiai pan urang teh kuduna nyonto sebab mukmin mah kaca eta nu geus biasa dicaritakeun dina syariat tuh kasih anu ngaca sia supaya bener hirup sia lantaran mukmin mah miratul mukmin kacamatana jelema mukmin geus datang ka mana sia nuturkeun si anu ngaca tuh kasih anu lamun dina ilmu tarekat mah lain diri urang teh deuleu batur nu ngahareup ka sia lamun nu ngahareup ka sia wanieun sompral di hareupeun sia wanieun lalagaan di hareupeun sia kadar sia sakitu tapi lamun nu dihareupeun anak mung aing mah jeung si eta mah kunaon kitu lah mung bae lantaran aing mah ieu make celana ge pendek kieu teh mung kadarna rada luhur berarti komo awewe mah awewe namu ka kiai make celana pendek wanian biasa atau emang kiai ge resep ieu tanyakeun ge ka kiaina nu mantap ka Ki Pudoli mah loba nu make celana pendek teh emang nyana ge resep ieu emang kos kitu geus bisa dibohongan cek Haji Pudoli nyahoan emang gitu atuh lainnya bae kabehan karena itu tapi lamun ketika kiaina eta teresepeun mah kanu ping-ping mungen namu ka dieu mung kecuali diinjeuman heula calana cek
kecuali di zaman heula daek ai kitu mah buburuguan dina datangna aja kapaksa kikiran bae jalanan di pautan gunyana manjangan moal isinya nangis kieu bae ampura cerai guna aduh cenah kapaksa ieu ka dia teu naon dia haji ka resep aya resep kitu jadi ngukur diri teh al-mir'atu nah gitu mir'atul mukmin al-mukmin mir'atul mukmin dibalik jadi ngaca jang urang teh deuleu batur datang ka urang lamun aya keluluanieun teu sopan kadar urang geus kitu cok mana aya anu datang ka bupati jelema make rapi nyantri moal aya berarti kadar keimananna sakitu bupati sakitu bae komo ka lurah mah oh make kaos cangklek make celana pendek atuh saruana ieu saruana sakitu tah kadar dirina teh sakitu kadar diri teh sakitu lamun aya jelema wani nyetel dangdut di hareupeun kiai eta teh kadar kiai lagi sakitu aya resep tapi lamun geus teu wani nyetel dangdut teu wani kecuali kiai anu nita dangdut lain deui tah lamun kiai anu nita mah lain deui nama mungkin resep si kiaina mungkin nyana nyaun bahwa nyana hanya nyetel dangdut setel bae tuh ku sia aju disetel cak kiai tolol kakar di titah ku aing we gadae komo ku dajal meureun eta ukuran diri urang teh ukuran jelema nu ngahareup ka urang nah eta al mukmin mir'atul mukmin roh masalahna roh teh ya diwadahan wadahna teh mulia ku sebab nu diwadahan geus kadituna bakal kanyahoan kadar jelema eta rohna datang ka mana tergantung kadeuleu ku urang teh dibalikeun ku urang teh ya urang nyambungna roh jeung roh batur nu sesuai ketika teu sesuai atuh teh kuari kieu ngararaji teh kabeh hayang ngadengekeun urayan rohani ieu mah sakadar ngadengekeun we cenah lah ngaji nu kadua nyambung tah berarti rohna teh sakadar hayang nyaho doang geus rada nyambung teh rohna teh barang datang mah ka jalan bahasanya tapi geus rada nyambung saeutik nyambung ngaji lamun teu nyambung rohna deukeut ka majelis hatim teh hayang ngaji tapi nu jauh lantaran rohna nyambung bae ka roh teh ngahiji engke di mana kala luar roh teh maot ngahiji jeung bangsana roh urang lantaran tilo kapanggih jeung lurah atuh teu aweun kana roh jeung roh teh cak lurah ka dieu kiai ye aing kok henteu jeung sia ka aing cilaka deui ka bawa-bawa ku sia teu daekeun tah eta al arwah junudun mujannada jadi sapalka sakompi tah ilah keur carita rohna wali mulia jasadna wajen teuing ditanuhan tetep bae jelema memburu bae teu kadeuleu tadeuh jeung kokotorna bahkan loba waliullah anu di dieuna teh di naon kitu ngaranna di leungeunna teh ieu di borokan ngahaja kumbung-mungna di sasalamanan diborokan lantaran nyana capek sasalaman bae diborokan nah jelema teh teu daraekeun tetep bae daraekeun bae aya haji pendi mah ditita salaman atuh pan aing kiai teu teu dek sentuh diborokan aya salah sahiji guru kula salah sahiji mau lebih bejakeun diborokan ngahaja bae ngahaja samun santri sasalaman teh dibikeun we kieu aya numbungeun santri teh masyarakat ge aya numbungeun nyana mah seuri bae diborokan we ngahaja pan urang mah embung malah dibagus-bagus komo pudo 5 mandina ge atuh mandina ge diupa non upa hah disepak abeh bagus abeh pajar kiai jasa geus jauh jeung wali teh jauh jasa ayo wali mah malah diborokan di dieuna teh minimal ditaneuhan lah bodoh sia idai kalau saja teh hayang ieu ai urang mah lain pan ieu nang geus aya borokat nu kenca bae ieu ciuman ku sia geus mung di mulia tetep bae bakal mulia bae tetep bae bakal diciuman bae ku jelema teh tetep bae bakal diboro bae tak eta tah rohna mulia awak ka bawa mulia
rohna setengah mulia awakna setengah mulia rohna asfala sapilin atau awakna ge asfala sapilin hina bae terus ngukur geus kiai teh anu tadina sinaran ilmuna bisa taklim jeung batur ge ka dieuna eueuh santri eueuh masyarakat eueuh dikutuk ku Gusti Allah lantaran nyana maksiat ka Gusti Allah aya bebendu Allah nu teu ditobatan ku nyana eta sebenarnya tinggal introspeksi bae ku ahli tarekat ku ahli tasawuf mah introspeksi aya kasalahan eta teh duit Golkar nyangsang di dinya tah gara picenan lain lalagani mah keur carita beberan picenan gerage mantap cak abah teh mah lamun tadi da boga santri kuari ditinggalkan ku santrina babari sabenerna mah belum eta pondok lantaran lain pondok eta mah tai belum 2 tingkat tinggal 2 tingkat belum ganti ku tihang awi begeus santri ge jadi kos gitu tobat tetapan kudu ikhlas ieu mah pondok 2 tingkat padahal bisa ngamalkeun ilmu tadina di majelis taklimnya teh geus alhamdulillah aya meureun 200 300 mah kuari barang disumbang ku Golkar eueuh nu ngaraji eta mah kenyataan 100% lain di Tangerang bae Garut bukannya hoko kula Bandung Jawa Tengah Jawa Timur kitu bae beak bae asal di ku Golkar bae beak ieu mah dibejakeun teh sia ulah sok narima tolol bangunan deuk benta deui bae ka Golkar mata ulah mah gerget jasa ka Golkar lain lalaga aya sababaraha orang Golkar nu ka dieu teu wanian alhamdulillah kurang mah nuhun jasa nyana ngomongkeun dah cenah kiai tolol teh macam kieu uci macam galak ka Golkar aing di tolol-tolol ku potongan sia alhamdulillah aing mah geura pae sia aing teu wauh jeung sia lah cenah aing ge loba kiai di Golkar babarengan sih di neraka jahanam jadi aing mah beuki keras teu hayang aing mah aya nu diusir di orang Golkar ka dia diusir ku kuda bebeneran kuda mah lain lalagaan naon sababna beusi nyana nyumbang kecuali ka dieuna deuk ngaji dipenta duit ku aing sia iraha wayah benerna iraha wayah sapukna ieu aing lamun sia ka dia deuk jadi hilet ieu teu hayang wau aing mah jeung sia tapi sia datang ka dia deuk ngaji sumuhun daung ngadengkeun teu kudu sasalaman diuk balik ulah-ulah kakarak Golkar embahna Golkar los tapi lamun sia datangna ka dia dek nyumbang sugan bae cenah ki uci ngadukung ka aing tampiling sia ku aing teu bisa ditampilin ku leungeun diteluh sia ku aing je emang kieu boga teluh atuh meureun atuh deuleu jelemanan mah aya jeleman nu diusir ku kula maraheun nyana datang ka kuari maraheun kajen ngan engke di akhir jelema nu marah eta bakal ceurik datang deui ka dieu dijamin ku aing sebab nafsuna tamah ketika geus eueuh nafsuna lain hiji lain dua datang deui ka dieu minta hampura kuari beneran ieu aya orang Golkar nu dicarekan ku kura datang ka dieu dicarekan ku kula kuari nyerieun jasa hatena kajen paling 1 tahun atau kurang engke ge datang deui ka dieu sebab naon ketika nafsuna eueuh babalikan nurani ruh teh hayang salamet neangan nyana ge sakumaha lele neangan cai be koser aya cai salamet eueuh cai dipeprek atuh tinggal kitu bae iku jadi lain lalagaan Golkar teh jahat jasa jahat teh naon jang pendidikan agama mata ulah teu kudu dibejakeun lah Pandeglang Serang Tangerang eueuh santri nu ngaji eueuh masyarakat eueuh abah ngomong padahal mah tobat cara tobatna kumaha abah majelis taklimna huru bae udah sieun-sieun ngamimitian deui nyana insyaallah berarti nyana geus biceunan panyakitna dihook-hook masyaallah aya babaturan kula disumbang ku bupati Golkar di Bandung kuari santrian tadina luar biasa santrina loba jeung masyarakatna alhamdulillah ngaji eta teh orang bentuk syukuran sakumaha tadi aya ilmu taklim teh bentuk syukur teu kudu ngomong syukuran ka jelema syukuran ka Allah nah kuari eueuh nu ngaji kukula dinasehatan bongkar ya pondok 2 tingkat pondok jeung majelis taklim bongkar cek nya pugu baheula ge deukeut jeung bupati teh hayang ngabangun ieu ternyata teu mangpaat ilmu nu aya lain leutik-leutik ilmu piceun ieu insyaallah piceun nyieun deui sakemampuan urang coba ge Allah maha uninga urang antara hayang ngamalkeun ilmu ibadah jeung ngamalkeun ilmu hayang dunya Allah nyahoeun nyaaheun
Tadaikeun datang ka kuari hook cenah pondok malah dicet deui ku nyana ku warna koneng. Tolol teh coba. Tolol teh. Mejana pudoli ge kuari geus meunang cenah eta. Aduh. Bener tuh, kamari anu merecet koneng cenah. Di mana di? Merecet koneng. Oh, tah mah kabebelan. Suganda Golkar lain, orang nu merecet koneng. Tatangga nangising merentang. Orang lamun nyaritakeun roh panjang. Panjang, guys. Ke irade waktu supaya urang nyaho roh urang teh ceuri. Roh urang teh sebenarnya ceuri. Lantaran nyana ieu gutak-gitek teh hayang kana murni, aslina nu murni. Roh urang aslina ti sorga. Kangjeng Nabi Adam teh lantaran dosa kabur ieu teh deuk ka sorga teh kudu murni deui. Memeh ka sorga dijieun heula ditempatkeun lain di sorga. Rahasia Allah teh mah engke dina alam-alam ku bakal dicaritakeun. Roh urang teh geus dina alam anu nyaritakeun alastu birabbikum alam arwah qalu bala. Pada teh kabehan di alam arwah. Nyana teh kuari teh hayang balik deui ka ditu. Murni sebenarnya mah hayangna. Ngan ieu teh dedeulean jeung dedengean nu ngahalangan nyana. Sehingga waktu maot can murni cilaka. Waktu maot can murni cilaka. Nu mata ketika sakarat beceuri kabehan ge. Ngalengis. Roh teh deuk balik ka ditu tapi teu ditarima. Ku tempat anu aslina malah disadiakeun mun suci di dieu mun teu suci ka dieu tempatna ceurik roh hanja kalamat hanya sakedeung di dunia teh tah nu mantak kiai-kiai tiba heula ahli ruhani mah galak bae di mana ge galak bae emang ka abuya teu galak ieu aya hiji jelema datang ka abuya ngabaris magrib begitu datang hiji jelema ku abuya teh ditepak pok upena kancleng diterima begitu bisa salaman tadi diterima ku abuya nyana ngalengis sedengkeun orang Pemda Golkar lah ceriknya iya beneran sih masuk haju seri batolol ceriknya aduh cenah ieu mah nyawa kitu moal ka abuya ahli ruhani mah memang gitu ka Angnu sahan wani baheula ka Angnu lantaran loba nu diciduhan nu ditampiling ku Angnu mah aya anu diusapan ku Angnu mah ruhanina galak ahli ruhani mah tah eta teh berontak ruhani teh maksudna mah supaya luluh ta ruhaninya nu kahalangan ieu ge padu urang kahalangan ieu keur kieu mah heueuh nya ruhani heueuh bener kudu murni balik we ka ieu mah 3 bulan deui ye ho 3 bulan deui mah nya deuk geussan antara iya dan tidak ruhani sebenarnya mah asli rohani mun neuleuh awe embungeun mun neuleuh awe teh neuleuh susuna begitu maksudna eta nu hayangna naon nafsu urang nafsu lamun nafsu ku urang di riadohan engke ge sanajan pahareup-hareup ye jeung awewe urang geus gariadohan nafsu urang pahareup-hareup susuna gede mentol. Oh masalah paling gak bisa. Hese ka jeroani mah. Ngariadohanana engke akur bae. Ih geulis teu kadeuleu geulis goreng teu ngahindakeun ka goreng. Atuh kadeuleu auratna jeung teu kadeuleu akur bae. Nu mantak Gus Dur mah masalah. Sebabnya nama geus riadoh. Apa aya masalah? Masalah sebabnya mah teu neuleuh. Nek masalah kumaha tuh? Jatuh dulu. Digerdi dan neuleuh nage keur masalah. Coba ge ka Mbak Nding. Ka Mbak Nding geus biasa bae, neuleuh jelema teh geus akur bae. Murleng bae matana ka mana. Artina henteu fokus, aya nu ka situ biasa bae. Naon eta geus diriadohan. Mun ngadenge suara musik dangdut misalna. Atuh biasa bae antara ngadenge jeung teu ngadenge teh akur bae. Keur teu ngadenge atuh teu ngadenge, begitu ngadenge aya suara suling. Ih, dangdut ngirahin awat nya cek nya. Gedean atuh. Suara saha eta? Oma Iraha tah mah. Ai ketika ditapakuran itu henteu. Nu mantap contona Mama Bakri. Mama Bakri teh lamun deuk salat ditah talagudag budak buat sia. Maksudna naon ngecek.
lamun masa kena tagoyur berarti beratan kadinya lamun geus akur bae tala gudag khusu tala gudag khusu Allahu akbar antara suara loba jeung eueus suara akur berarti geus istiqomah geus teu ngadenge urusan suara-suara kos kitu ta eta teh ruhani nah iyalah ruhani teh kadeule engke mataku ahli nama mantak barang gok waalaikumsalam saya yang kawinnya cenah kieu sabulan deui kula kawin doakeun bae kan nyana teu pati bogoeng direka ku waalaikumsalam si dagang teu majunya cenah ambruk bae kumaha kira-kira dagang naon tuh kumaha siap ae dagang mah tuh kunaon ngajun nitah ka aing si anu dagang aing nu riweuh kayawan dah eta lah rohani teh sanajan di jero wadah jadi lengkah teh kajawan lamun tukang penca ieu ngabijilkeun jurus naon we kadeuleu ku tukang penca mah jurus 1 jurus 2 jurus 3 kembangna kitu kadeuleu lamun ngibing di luhur katu kadeuleu geus eta kepat jelema nu boga penca kadeuleu ieu mah kepat cikaret ieu mah kepatna kepat naon kitu gara karate ieu mah kepat teh kepat naon gara Bogor teh Cibande ieu mah kepat teh kepat Cikalong kanyanaon teh kepat bae kajahoan ku ahli penca mah geus kaukur kepat bae ge geus kaukur nah ieu ge ahli ruhani kajahoan lamun tungkul kieu ieu jelema pasti keur puyeng kajen hukum tungkul lamun bangsa huhahe wah kasmaran ya kajen hukum guys aya jahe nyangkut ya sebab ieu mata teh digunakeun diolah ku kolbu teh aya ruh jadi ruh lah cek urang mah carita ruh bae engke carita da kolbu jeung ruh ieu ruh jadi kadeuleuan tah antara jelema pusing anta jelema bunga pusingna pusing hayang kawin pusingna hayang dagang bungahna bunga dan lain sebagainya kajawan tek ku ahli nama kajawan geus eta awak ngawadahan roh bisa mulia lah awak kumaha rohna mullohna ma'rifatullah wa rasul berarti awakna mulia mun datang ka ilmu fikih doang kamuliana awak ge sakitu mun datangna ka ilmu tauhid sakitu bae lah kasata maksudna tauhid cangkang lamun nyana ngan saukur ngagugulukeun ilmu dunia atuh sakitu hina bakalna hina awak mah hina ge lamun ngagugulukeun dunya bae hina engkena jelema ngagugulukeun dunya bae contona model camat ngagugulukeun dunya eureun jadi camat aya nu ngahormat ka nyana eueuh sebab tadina digugulungna dunya baheula teh jelema daekna ka nyana teh ku dunyana ku ari dunyana geus eueuh nu ngahormat lurah jadi sampah bupati gitu keneh dunia mah hina lantaran dunia mah ieu begitu dijieun ku Gusti Allah teu pernah dideuleu ku urang diudag-udag geus kitu-kitu ge terus bae ridit heran nafsu urang teh ieu keur carita diucak-acak can disimpulkeun engke kumaha teh nyimpulkeunana supaya roh urang mantep ketika urang salat ketika orang zikir, ketika orang maca Quran, iyalah nu hese proses eta tah ngamantepkeun ruhani. Ngamantepkeun ruhani teh eta lah nu kudu guguru beat ngaranna. Geus salila urang teu beat teh kieu bae urang mah ngaranna bersyariat. Aju kumaha teh bersyariat atuh jak ukuran syariat mah lumayan sakieu ge. Ya urusan ka surga neraka mah lain urusan urang, urusan Allah tah mah. Ngan jelema mun syariat bae atuh paling ge engke di akhirat teh bingung nu nyariat doang mah bingungna kumaha dititah ka surga nyana eueuh jembatan dititah ka neraka embung ja panas aju di dinya bae aju kumaha cak malaikat karagok aing mah dibebaskeun we gitu kan ya Allah teh keur carita mulia. Nah ieu tinggal kuari keur carita nu mulya keneh eta mah ngan marifat khosoh aya nu marifat amah
tinggal ke orang nyaritakeun amatul mukminin in kanat la iman muntah iman kumaha wallahu a'lam.